Bismillahirrahmanirrahim. Dina surah An-Naba ayat 17 sareng ayat 18. Pidau Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqota yauma yungpahu bisuri patatuna afwaja. Sanyana ari pamutusan nyaeta poyan anu tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta poyan ditiupna songsong anu kadua kalina, terus maranehna daratang berbondong-bondong. Mu'ad bin Jabal naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat anu tadi dibacakeun. Di luhur Rasul ngawaler, laqad sa'alta an amri adim summa arsal ainaihi bakian summa qala yuhsaru asratu asnafin min ummati astatan qad mayyajahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin. Saur Rasul, nyata anjeun tos nanyakeun kana perkara kana urusan nu kacida gedena. Teras Rasul nangis. Teras Rasul ngadawuh deui, bakal dikumpulkeun umat kami 10 golongan bari dipisahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta umat kami anu 10 golongan teh jeung jalma-jalma anu muslimin. Umat Nabi dikumpulkeun dipisahkeun jeung muslimin dina poe kiamah pisan aya 10 golongan. Hiji rupa jiga monyetna, eta tukang ngadu-ngaduna. Dua jiga rupa babi, nu tukang dahar haromi. Tilu kaum jungkir balikna, eta tukang dahar ribana. Opat aya nu lolongna, tukang nyelewengkeun hukumna. 5 torek jeung pireuna, nu sok ujubna amalna. 6 nu ngegelan letahna, eta jalma nu sok bohongna. 7 jalma nu buntungna, buntung leungeun jeung sukuna. Tukang nganyerikeunana, nganyenyeri tatanggana. 8 nu disalibna, nu tukang sumpah palsuna. 9 bau kacida, nu tinggal kana wajibna. 10 nu make bajuna, lamo koter nu panasna. Eta anu gumedena, pupujieun takaburna. Ta eta anu 10 golongan teh anu bakal cilaka kabehanana. Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu salamet nyaeta yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul adzim. Al-Hadid ayat 12. Bakal katingali jalma-jalma iman takwa ka Allah, beramal soleh, bercahaya raraina, bercahaya di sakurilingeun badan eta jalma-jalma mukmin. Bari dibubungah ku Allah yen pikeun aranjeun dina ieu poe surga anu ngocor dina eta handapun surga pirang-pirang bungawan. Bari aranjeun bakal langgeng ayana dina eta surga. Ta eta teh merupakeun kabungahan anu kacida gedena pikeun jalma-jalma anu iman takwa jeung beramal soleh ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradi.